Assalamualaikum dulur salam bulu baraya salam dunya. Tepang deui sareng tata dan miharja anu beris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian kalima. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Jeprut benang hejo dipegatkeun ku huntuna. Sok jarum diteundeun disesebkeun kana babantalan leutik. Baju orok dibeng-brengkeun dialak ilik. Asa payus jeung kahayang gambar bordelan dina dada baju orok teh geuntes hate awit. Bet asa aya rasana langsa nu teu pupuguh nyaliara na hatena. Mun segawin teh kawin nyaan tada teuing resepna. Meureun bebeunangan ngabordel teh ditembongkeun ka bapana budak. Pan Kang Inu mah lain. Salawasna teu weleh ketus, teu weleh jejebris sakalian patanya ge. Awit rumasa kana kayaan dirina. Nu matak sagala paripolah Inu ka manehna teh teu dijadikeun teu ngeunah pikir. Awit yakin Inu can sare di kamar gigireun manehna. Inu teh kakarabisan balik ti Garut. Neang indungna neang adina jeung nu pangpangna mah neang Mila mojang kadedeheuna tangtuna ge. "Nen," korejat Awit ngorejat. "Ih si Mauti mah ngareurewas." "Den onaman Mauti nyarita biasa ge make reuwas. Bane we keur ngalamunnya." "Ieu keur naksir bordelan alusnya mak." "Ih nya ku bisaan atuh dunungan emak teh." Awit seuri panonna neuteup kana panon Mauti. Geus kolot ayeuna mah Mauti teh. Bisa inget hirup manehna rerejengan jeung Mauti teh. Sare, sakola, ulin teu weleh dikukuntit ku Mauti. Mata geus teu asa kasasaha, asa kaindung we Awit mah. Ayeuna ge keur dirina aya dina katunggaraan ngan Mauti nu bela teh maturan beurang jeung peuting. "Ari popok geus diisisian kabeh mak." "Lah make disisian sagala popok mah matak nyirieun palangkakan orok ke." "Lah ku aksi orok mah dapon buni we." "Ka dieu ku Awit dasar nini-nini pangadulan." "Prak teuing emak manarah sieun katojos jarum." Mana jejeungan geus teu pati awas teh. Trot nyiduhkeun cai panyeupahan. "Cing emak pangyieunkeun supaheun." "Ih, buah awewe orok teh." Ku siwel Mauti nilepan seureuh sanggeus meunang nyamaraan sok dibikeun ka Awit. Am dihuapkeun, tapi teu lila Awit nyengir. Laga, Kang Koyong." Mauti seuri bersok nendeun tampolong. Trot sakabehna dipiceun deui. Mauti ngah kai jeung seurikeun. Kadenge Inu dehem di kamar gigireun. Awit malotot ka Mauti. Mauti ngangkat tak-takna beri ngelel terus nungkup biwir. Jep teu kadenge sorana deui. Meureun Inu teh gandengeun ku seuri Mauti mana dehem oge. Bet aya rasa sono ka Inu teh. Tapi hayang ngobrol teh kumaha atuh. Desa kalian Awit nanya, pan Inu teh meuni pondok pisan nembalanana oge salawasna. "Mauti, cokot taraje cik." "Rek nanahaon enden teh." Tapi bibir Mauti ditungkup ku Awit bari molotot. Nyarek Mauti nyarita tari ku isarah panonna. "Keur naon?" cek Mauti ngaharewos. "Hayang nempo Kang Inu keur naon? Atuh ketrok we. Embung sieun ambekeun cik kuat." Mauti katenjo neuteub Awit lila. Bangun aya sinar kadeudeuh dina beungeutna nu karijut teh. Awit ge ngarasa kalakuanana teh kawas budak bolon. Tapi daku hayangeun pisan enjo Inu teh keur naon nya ayeuna. Mauti kaluar teu lila ka jero deui bari mawa taraje tina aluminium teu pati jangkung jeung bersih. "Ieu Nen," pokna bari angger ngaharewos. "Tuda deukeut eta," cek Awit. Taraje diteundeun sapamenta Awit persis hadapeun jandela kaca pasagi opat di luhur. Lalaunan Awit nece kana taraje teh satece. Tepi kanu pangluhurna kakara awas kana kaayaan di jero kamar Inu ngaliwatan kaca jandela teh. Atra Inu teh keur diuk nyang hareupan meja nu kangan Awit. Tetela keur ngawas-ngawas potret awewe geus tangtu Mila teh. Mun seug dirina nu dipideudeuh teh tada teuing bagjana. Inu dina wang-wangan Awit hiji jajakan nu gede tanggung jawabna. Salian ti kasep teh aya jiwa nu pujieun dina dirina. Arang langka jajaka seumur manehna nu daek tanggung jawab kana kahirupan kolotna nu nya-nya ngestokeun kahayang indungna.
Nu sakitu satyana kakadeudeuhna, nu ngahormat awewe sakitu hormatna, lalaki nu kakara kapanggih saumur manehna dewasa. Hanjakal papanggihna teh leuwih teuing, sanggeus dirina dilingkung ku kahirupan nu mimitina karasa endah, si horeng saanyana pait pisan, sanggeus dirina digadabah ku nu lian. Katenjo Inu ngaganjal sirah ku leungeunna, dina sisi tumpukan buku-buku aya potret Mila keur imut. Kawas keur bingungin Inu teh, karunya mun nya teh. Sanajan cek indungna kawin ka Inu teh estu kawin sakedeung, da sakadar nutupan wiwirang wungkul, tapi kanyaah nu teleb dina diri awit hese bisa nyeuhkeunana. Mun diteuteup panon Inu teh karasana ku awit asa ngiuhan di handapeun tangkal nu liuh mangsa panas poe ereng-erengan. Inu ayeuna keur udud ngalepus bangun nikmat. Leungeun katuhuna nyekal pulpen, sakedeung tanggah teu lila gutrut nulis. Serebung haseup rokona nyerebung ka luhur. Mun seug Inu teh salakina meureun ayeuna awit teh ngagoler dina pangsarean nu itu, atawa ngalendean tongkong salaki. Hanjakal sagalana geus elat. Mun bisa mah awit hayang muterkeun waktu kanu geus kalarung. Meureun moal disorang jalan nu poek meredong teh. Meureun moal ditincak taneuh nu pinuh ku leutak kahirupan teh. Hanjakal sabot kokojayan dina dunya kamaksiatan teh taya nu ngageuing. Kakara sadar indungna teh betaya pisan panyerekna, salawasna mentingkeun kaperluan pribadina tibatan nalingakeun anak. Basa Inu rek ngagoler, awit rada nyingcet ka sisi. Kuredag Inu ngagoler, awit geuwat turun tuturubun, lantaran ti ditu pasti awas kalebah manehna nangtung. Tapi turunna teu ati-ati, taraje ngolesed. Awit labuh bareng jeung ragragna taraje. Astagfirullah, enden. Mak Uti ngajerit. Rek hudang pisan brai panto muka. Inu nu asup teh. Awit tuluy pura-pura ngudupung. Inu muru ka manehna. Kunaon Mak Uti? Regi yang awit dipangku. Dug digolerkeun dina tempat sarena. Awit malik ka kenca ngahaja ngarah buukna nuruban panona. Era wirang kapanggih keur ngintip. Hatena deg-degan ratug tutunggulan. Naon ieu make aya taraje di dieu, cek Inu. Eta mah terek nyeuhkeun lancah enden sieun. Ari taeun labuh ninggang enden nu keur diuk di handap. Mauti nembalan tatag. Alhamdulillah, nuhun Mauti geuntes hate awit. Calakan Mauti mah tulus dipangmelikeun samping rereng pager teh sakalian jeung pibajueunana. Cik nyandak cetiis, cek Inu. Pigelang leungeun awit dicekal ku Inu. Hate awit ngageter. Mun seug ieu kadeudeuh teh sandeng endeng eukeurna tada teuing. Hatena beuki ratug tutunggulan. Inu nyokot simbut, rup ditutupkeun kana awak awit. Hadena boukna nu panjang teh nuruban panona. Bari meletet awit ngawaskeun beungeut Inu. Nyaan kasep ka hate-hatena geurentesna. Mun seug teu karasaeun aya nu nyelag dina ti korona. Berat pisan. Piceurikeun nu melag teh hayang budal, hayang kaluar, hayang ditumprakeun kana lahunan nu ayeuna hareupeun. Tapi teu wasa. Pan manehna teh boga kadeudeuh nu geus tangtu moal leupas tina ingetanana. Jeungna sebagai awewe kapan manehna teh mibanda keneh harga diri. Kalah kumaha oge teu meunang micinta jelema nu teu mika cinta tur dipicinta deungeun. Sasama manehna pada awewe anu tangtu teh sukaeun kadeudeuhna dipicinta batur. Jol Mauti mawa cai tiis herang dina baskom leutik. Sok diteunjeun dina meja. Inu neuteup ka awit lila naker. Mauti singklakeun rambutna ka tukang terus ceuceuhan. Ari tante ayan teu? Wah malam Senin mah biasana ge balik peuting. Kamana? Cek Inu. Kop Mauti kana anduk leutik, celom dikana caikeun. Sok diceuceuhkeun kana tarang awit sanggeus buukna disiklakeun. Kateuing ka mana-manana mah danden awit mah ti bareto ge jeung mak wae. Mun urang mah nya anak sasiki hek diatik sing bener. Ari ieu kumaha kitu Mauti? Ieu mangan gijrik ka ditu, gijrik ka dieu. Anak parawan dihakan batur ka karanyaho. Keheul mak mah karunyaku nasibna budak sabageur-bageur nepi ka kudu kajadian kieu. Inu teu nembalan. Karasana ku awit keur neuteub ka manehna.
Tapi naon hartina eta tetepan teh mun ukur rek ngagerihan atina, mun ukur keur ngawawaas. Pan engkena mah keur mila, nu mila sandeng-endeng. Dedeh diri ngecinta Ambon sorangan gerentesna. Teu karasa cipano nu ngagenduk dina ti koro teh palid saketslak. Lalaunan disusut ku Mauti. Naon nu nyeri tenden dudungan emak. Cek Mauti dareuda. Hate nu nyeri teh Mauti cek hatena. Jauh harewas teh datangna tina dasar hatena. Moal aya nu ngadenge dalah indung leungeunna oge. Komo inu mah. Eta nu nganyeri hatekeun teh deket nama tapi hatena jauh ditinggalkeun di Garut. Awit emut wit sora inu ngagalindeng mun kongang mah hayang ngagabrug hayang cerik jejeritan dina kekepanan nu sembada. Tapi pimanaeun lalaki nu boga wibawa nu ngahormat kaum wanita teu pantes kudu ngahiji jeung dirina nu geus dibalur ku gegeuleuh. Awit teu kuateun nahan picerikeun segruk cerik eueuriheun. Mauti upahan ngan sakitu ucap nu kedal. Leos inu indit ka kamarna panto mendet lalaunan gabrug awit ngarangkul Mauti. Hatena asa digerihan ku hinis perih pisan. Mages gelis ya era kuden inu pajaring cerikan manehna. Awit nahan picerikeun tapi cipanonna teh teu burung limpas palid teu katahan. Mauti ukur ngusapan tonggongna. Ku nyeri hate nu raheut kajen sakalian teu dijait tina wiwirang tibatan nyieun raheut nu anyar. Kajen tepat tepung we tibatan disiksa batin. Kang Inu ceritna ukur jero hate. Na dasar hate nu pangjero-jerona moal kakobet ku saha wae oge. Mauti Pokna sanggeus rada leler kari inghakna. naon gelis. Awit macama dorakanya. Koledag ngagoler. Lalaunan Mauti ngusapan beteungna. Karasa aya nu usik di jero. Enden di dunya mah taya jelema nu suci. Sarerea ge taya nu luput tina kasalahan, taya nu bersih tina dosa. Satalung nu rumasa kana dosana asal daek tobat. Gusti oge moal buru ngahampura lantaran Gusti mah lautan hampura. Kumaha ari tobat teh Mauti? Tobat teh nedah pangampura Gusti bari urang janji moal ngalampahkeun deui kasalahan nu tas dipikawe ku urang. Sanajan onggeng-onggengan tobat ge ari deui mah ngalakukeun kasalahan eta keneh keurna nahaon. Awit kerek tobat. Syukur ku emak diaping. Enden mah ngora keneh. Loba keneh pangharepan. Talunganan emak anak teu boga salaki komo deui. Hirup ge ngandelkeun pangasih enden. Nu matak anak teh kudu dipusti-pusti eta teh titipan pangeran. Lantaran teu kabeh jelema dipercaya katitipan anak. Enden mah jaga ulah dilelaworakeun anak teh. Gedekeun ku urang piara ku sorangan. Indung mah kudu nyeuhkeun karesep sorangan. Kudu nganomor hijikeun kepentingan anak. Talingakeun anak teh cek paribasa kajen kacai ge tuturkeun. Komo enden mah anak awewe. Duh berat pisan. Mauti engke nyaah moal ka anak awit. Atuh komo ka enden geus asa ka anak sorangan. Komo ka putrana tong salempang sapanjang aya emak mah moal weleh nuturkeun enden ka mana wae oge. Geus deudeuh emak mah ka enden teh. Atuh ti bareto ti jaman orok beureum dirorok ku emak teh. Darama enden mah percaya keneh ka emak tibatan kajuragan istri bareto teh. Awit neuteup nyaan dalah dirina ge leuwih apet ka pangasuh tibatan ka indung. Mun seug anakna lahir engke teu hayang ngaleupaskeun, hayang dirorok ku sorangan. Deudeuh meureun budak teh teu bogaeun bapa, teu sangka geuning kalakuan nu bareto disangka sawarga hirup teh horeng kancah kamurkaan naraka dunya. Ayeuna sagalana kudu ditanggung ku sorangan. Bruh bre sagalana narembongan. Ayeuna kakara sadar si horeng kalakuan indungna nu ngantep teh lain hiji kanyaah, tapi tanaga nu ngilugusurkeun dirina kana jurang. Sanajan awit yakin indungna teh lain ngahaja. Eta ge sok mindeng indungna nyarek ulah ulin ti peuting, tapi naon hartina panyarek mun indungna sorangan ge tara aya di imah. Teu mere contoh hade dina kahirupan sapopoe. Tindakan hiji indung nu ngaheuyeuk rumah tangga picontoheun anak teh taya pisan katenjo dina kahirupan
Sedeng manehna teh teu boga dulur jeung saha atuh gesan pakumaha teh. Antukna pangolona ti lalaki teh kumanehna dipercaya pisan. Asanya dipideudeuh, asanya aya batur gesan cacarita. Si horeng kabeh ge racun, kabeh ge panipuan. Ayeuna sagalana kari urutna. Manehna nu kudu nanggung akibatna. Sararea surak ambal-ambalan. Nah bet inu nu kudu mang nanggung jawabkeun. Mun sabah mun manehna ruji teu nenjo diri aing, cek hate Awit. Bauti, sora inu ngagerot di luar. Awit kuat pepereuman, berai panto muka, inu katenjo di lawang. Teu nanaon Awit teh, pokna. Henteu Aden, ieu mah reuwas we meureun, karunya atuh lah. Inu kaluar deui ngan kadenge hawar-hawar sorana. Abdi mios heula mah, Cenah. Mau ti kaluar ti kamar rek ngonci panto kaluar sigana. Awit geuat cengkat. Lalaunan kaluar ti kamar. Kasampak mau ti keur ngonci panto. Awit nolol tina jandela, mau ti nyerengeh. Rek ka mana cenah mak? Duh kada teu telepek, tembak Mauti. Lila Awit nangtung nenjokeun nu indit nepi ka lesna. Basa manehna nutupkeun hordeng jandela, Mauti ngajanteng bari seuri. Bogoh nen kaden inunya. Nyaho syah, cek Awit bari indit. Boro-boro enden, mak ge mun ngorak keneh mah bogoh kaden inu teh. Ih, keur kasep teh dedeg jeung pager deui. Mun kadunungan emak mah nurub cupu nu geulis jeung nu kasep. Gandeng, cek Awit. lah mama hayang kacai, cek Mauti. Awit teu nembalan, manehna asup ka kamar inu da salawasna ge tara dikunci. Hatena ting saredet deui. Geus tangtu datang mangsana kudu papisah jeung inu. Dikamanakeun ieu hate da geus tangtu bakal tibelat. Awit ngarangkul baju inu nu ngagantung disesep tarik, nyelesep bau lalaki. Jauh kana dasar kalbuna. Kang Inu, Awit teh nyaah ka Kang Inu. Gerentesna. Tapi basa Awit teu potret mila nu dipusti-pusti gigireun tumpukan buku, manehna ngorejat. Lain hate inu mah lain keur manehna, keur itu, keur mila. Sup Awit ka kamarna, nutupan beungeutna ku ramo-ramo leungeunna, bari nyangigir. Ngancak-cak nu ngawaskeun teh, da kabeneran manehna keur eureun di juru lalangit imah, teu geruh. Cak baraya duwi kade heula lalakon Sanggeus Halimun Peurai bagian kalima. Insyaallah urang bari patpang deui dina lalakon anu sami bagian kagenep. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata Dana Miharja pamit, permios.